Waduh, ese hurung itu nyoy. Oh, batur ieu teh. Mananya? Di kernaon Ieu nyan parahu ka kumaha. Mana? Ieu keur ngadurukan ngebakar jagung jeung lauk. kerja lauk. Wah, Atuh mantep atuh. Mana laukna? aya di jero. Ayeuna mah teang bok batur jeung meh lobaan berukeun. Siap. Urang ngabakar jeung kakek. Heeh. Oke atuh anak kaitula nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ini sekalian teh? Sejak itu oh itu tinggal waktu. Aing euy, malam tahun baru ieu teh geudeung teh aduh. Tuh nu ngajak ngabakar jagung, tahu ke naon itu ya meni. Sejarah pring kieu, lemur teh rehe. Ayo mana keur naon? Keur nyeun parahu jib. Si eta parahu. Aya naon man? Teh ka mana? Itu cek si eta urang nanti. Di dia atuh ngomong teh cenah deukeut. Urang ieu nanti. Ya, Hah? urang ngabeulem lauk jeung jagung. Ngabeulem lauk. Si Aki Munggah jeung si Aki eta mah. Dipusingeun. Jeung di kagok tuh. ih teh hujan aya teh buru. Bae moal pokona heg cobaan juga tapi omongan jeung si Aki eta juga. Atuh urang teh Kagok. Kagok keur ngaleberenyit jang ieu, jang ngabakar. Yuk. Atuh urang teh nya. Hampura we kitu ka si Aki. Hujan. Heeh. Teu apaleun sukan si eta mah ka si Aki eta, parah kayak gini. Tuh nu ngajak ngabakar jagung, tahu ke naon itu ya meni. Sejarah pring kieu, lemur teh rehe. Kumaraha nih. Kesel teh ka euy duh. Nu batur. Hayang bulan beuleum euy mun nu ngajak mah euy. Keur naon euy? Ini kan ngacebrak sorangan lah. Aduh. Ini keur naon di dinya atuh? Ieu cara semua. Keur naon eta? Oh. Lauk Lauk kaleutik keur naon? yang ngabakar atuh pan tahun baruan. Urang mah hayang bakar ikan teh nu rada baradag jeung jagung kitu tah. Hah? Ikan jeung jagung. Heeh. Tadi si Uji bisa ka urang ngajak Jeung saha nya euy? Rek bakar ikan jeung saha? si Ake rese jeung si kakek. Sing rese. Pada rudet jeung eta mah. Heuh sok rudet dia jeung aki-aki eta mah. Bae, tapi mana pan hayang. Oh, buah bener ini mah moal rese setepan tahun baru. Buah bener boga rek bakar ikan jeung ieu. Sok kana ujrug euy, tapi cobaan kita jug udag si Ujibna ke maneh. Sudah ka mana tadi? Ka ditu. Rek neang maneh kitu, neangan maneh pisahnya. Oh, meureun teh kajakan urang. Jug, tang jug. Arek urang lah nya. Heeh. Hati-hati. Ieu mau dibawa lauk. Mung rek disikakeun badag. Jug. Teu nyahueun kali jairan sampai si kakek. Bareng gue beda kejadian arek ngebakar ikan jeung jagung di aki bener tuh. Di luar urang. Tapi ngomong-ngomong ngebohong tuh. Teuing da siga nama bener ngomong. Bener serius. Hayu buru lah sama serius mah. Urang hayang euy. Badag ya.
Waduh, lumayan yuk. Nah, iya. Nah, iya. Awan. Oh bener mana Jiboy? Ya bener tuh. Asup kan urang mah ngabohong mana Urang ge. urang sabari foto heula. Lawan mana foto-foto. Nah, geus. Segala teh dipoto Kan pun. kudu diposting, eta mah kudu segala diposting. Ki. Awan. Ujib arek bakar ikan aja Oh, ada bakar ikan tadi teh. Nyoho atuh panek tahun baru ke kita. Bantuan atuh. Oh, lain asup kan bohong teh ngajak teh. Oh berarti kan asli ginian. Asli atuh teh. Jib lain. Geus ka ambeunnya singit-singit. Oh, Singit nama itu geus kami. urang mah gak sok. Bukan bantuan. Urang ge ngabantuan ah. kilo ka sabaraha kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Delawangan, mahi we tangguaan matiluan. Mahi. Jagong apa jagong? Ya hiji jagung nama. Atuh ada capek lah. Aduh aing mah hasil pikir euy. Itu meneh. Dia meneh. Cak tua anak mah ngabantuan ieu ge doa. Asup ah. Sok. Banyak tuh jib bang, lauk di mana tuh jib bang, lauk di mana? Teu kudu kaki geus aya geus bawa. Mana atuh? Kudu kena tong geus kurung oge. Ya geus kebul kitu tuh. Tah ieu kaki Kela, ikan jeung jagung. kela kumaha maksud eta si aki teh? Masih teh. Maksudnya jag Ieu ikan jagung. Emang heuh gara jagung. Soalnya maksud apa tuh? Kek mah bisa didahar ieu mah. Wah, kakek mah aya harus. Beres, main poteh. Heh gue aki sorangan tadinya tah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, kieu ya.